Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Langkung dipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puja sanareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos maparinan ka urang sadayana mangrupi-rupi nikmat nan wae nyatana nikmat nu paling ageng nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Saparantosna nikmat nu paling ageng nyaeta aya deui nikmat anu paling ageng pikeun urang nyaeta nikmat kesehatan. Alhamdulillah dina denget ieu urang sadayana tiasa ngariung kalayan taufik ti Gusti Allah. Oge Allah maparinan kesehatan ka urang sadayana. Dina aya anu teu damang oge ari ku hibron ari ku resepna kana ilmu, ku cintana kana ilmu insyaallah nu tadina nyadari awak, nu tadina nyeri cangkeng, anu tadina kararusing, anu tadina bararingung sadayana insyaallah ku Allah dileungitkeun ku berkahna naon? Ku berkahna pangaosan. Alhamdulillah. Nyata sim kuring teh ieu teh bade neda hapunten ti sadayana. Nya sababaraha waktos abdi teu ngisi nya kitu nuju ka parang kirang sehat. Nya. Alhamdulillah kitu dina waktu sayeuna tiasa dinaraskeun hanja sanes dihaja-haja nya. Kita hari nuju kirang sehat mah nya kitu teh nya. Alhamdulillah ayeuna tiasa majeng deui kitu. Teh hilap selawat miwah salamna hayu urang panjatkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh hilap ka para sahabatna, ka para tabiin, ka para atbat tabiin, ka para alim ulama. Oge turdugi ka urang sadayana anu mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparin syafaat timadana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah ibu, urang sadayana ngariung di dieu teh naon niatna? Talabul ilm. Paras? Nah, kahijina urang talabul ilmi teh ku urang diniatan niata hoyong ngahirup-hirup agama nya. Lamun teh ku urang geus deui ngahirup-hirup agama teh. Alhamdulillah di Cikuya mah pangaosan teh di mana-mana nya kedah bingah urang teh. Kantun urang karsana, kantun urang tiasa ngamalkeunana kitu. Sareng niatna teh aya deui iwal ti urang taqarrub ka Gusti Allah. Hayong nyaketkeun diri ka Gusti Allah. Sok sanaos ngaosna henteu ngatos ngar. Sok sanaos ngaosna bari ngopi. Nyanton teh ngobrol. Nya.
raosnya nu penting mah non ngaos kitu nya. Bade tama bade kahartos, bade henteu, bade nundutan, bade nangunjar, bade kumaha wae ge sakumaha urang ayeuna kehusuanana daripada ayeuna teu ngopi nya. Bosan nya saya opieun bosan tunduh nundutan nya. Itu nya. Nah, urang mah alhamdulillah ku dongkap ka pangaosana ge tos marolok dosa urangnya sameme ngalengkakeun 2 sampean urang. Da sesah nya ku zaman kiwari jalmi hoyong mentingkeun kana ilmu kitu nya sesah. Iwal teh abi mendakan di dieu alhamdulillahnya di lembur Cikuya seueur nya pangaosan. Di lembur Batur mah paling oge hiji nya 2 gitu. Alhamdulillah di dieu mah gitu. Alhamdulillah janten berkahna naon pemimpin-pemimpin anu ke bakal mimpin di daerah urang insyaallah bakal janten pemimpin anu saroleh, anu sarae, anu jalujur, anu naon nyaah ka rakyatna kitu nya. Naon margina nyaeta lamun jalmi lamun tos nyaketan ka ulama, nyaketan ka jalmi anu berilmu, insyaallah aya dina pitulung Allah gitu. Sarian ku zaman ayeuna mah jalmi tos tarabih tina ilmu nya, tarabih tina lisan-lisan para ulama tos warantun nya. Warantun ayeuna berbuat sesuatu anu melewati batas gitu. Nah, mudah-mudahan we urang sadayana sing ditebihkeun nya. Bade aya naon wae perkara di luar-luar urang mah tong kaca candak nya. Dir sacara lauk aya dina jero lautan teu kacandak asin nya. Jadi masing-masing we gitu. Orang-orang itu kan we misalna di luhurna dolim atanapi kumaha kita leres atanapi teu sesuai sareng agama, urang mah tong pipilun gitu kan we. Kami leresna ku urang tuturkeun, kami teu leresna wayahna urang kedah misahkeun diri dina hartos ulah diturutan lamun teh mah aya sesuatu anu berbenturan sareng agama. Kumaha carana urang hayang terang berbenturan jeung henteuna? Urang kedah wayahna urang kedah naon? Kedah ngaos nya. Lamun teh kitu kumaha? Urang moal tiasa ngabentenkeun mana anu leres, mana anu henteu. Tah kitu nya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu nyaeta kitab karangan Syekh Ibrahim Ismail nyaeta kitab Ta'limul Muta'allim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi ari melarian ilmu eta faridatun fardu hukumna ala kulli muslimin kasaban-saban jalma anu muslim wa muslimatin sareng muslimat tegasna muslim awewe. Ilam sing terang anjeun biannahu kalau saanyana kalakuan eta la yuftaradu henteu dipardukeun nya ala kulli muslimin kasaban-saban jalma muslim muslimatin jeung jalma muslim awewe naon talabu kulli ilmin nyuprihna sakabeh ilmu nya teu diwajibkeun nyuprihna sakabeh ilmu bal balik tayub taradu dipardukeun alaihi ka saban-saban muslim lalaki muslim awewe naon talabu ilmil hali milarina ilmu hal. Naon ari ilmu hal teh nyaeta ilmu pertingkah urang nya. Urang ayeuna misalna teh bade salat duhur tah urang kedah hafal heula ilmuna kumaha salat teh. Oh sarasana salat teh sabaraha Bu? Sarasana salat sabaraha? Sarasana salat teh sabaraha? Aduh kumaha aya teh? Ari gehu sabaraha? Ari sarasana salat sabaraha? Sur-sur teuing Bu. Aya dalapan. Aduh kumaha aya teh nya? Bade diwartosan. Sarasana salat aya dalapan. Hiji kudu bersih tina terus hadas alit sareng hadas ageng tah kahijina cenah naon kahijina kedah bersih tina pirang-pirang najis kaduana kedah bersih tina pirang-pirang najis
Dina badan, dina pakaian, dina tempat. Sakali deui. Kahijina naon sarasana salat teh? Dua kudu pirang-pirang najis. Sinana dina badan, dina tempat, dina pakaian. Katiluna kedah nutupan aurat. Kaopatna kedah jeung hareup ka kiblat. Kalimana kedah manjing waktu. Tegasna mah misalna lohor teh jam 12. Ari ieu salatna teh da bade ka undangan nya abis ditinggalin. Salat we setengah 12. Kumaha eta sah teu? Sabab naon sababna? Sabab teu cumpan kana misalna teh abis ditinggalin undangan jam 12 janjian teh salat teh setengah 12 beres salat dur we adannya. Kumaha eta? Moal sah. Sabab naon? Sabab teu cumpan kana syarat. Sakali deui kahijina naon cenah kada bersih tina pirang kina dua hadas salin sareng hadas anggeul. Dua kada bersih tina pirang-pirang najis dina badan, dina pakaian, dina katiluna nutupan kaopatna jeung hareup ka tah ibu perkawis ayeuna mayun ka kiblat eta wayahna kedah dipadom. Di bumi sok kangge padom tara pami mayun ka kiblat. Nah, kedah dikiblatkeun nya. Kumargi pami urang ayeuna di wang-wang tuh masjid ge ka belah ditu cenah ka belah kulon. Urang teh jauh mayun ka kulon gitu nya. Taterang eta lurus eta nepi henteuna benten-benten setiap lokasi teh. Kawayahna lamun teu gaduh meser nya. Lamun ayeuna teu kadugi meser nambut nya. Kasaha we gitu da ayeuna henteu sah. Pami teh mah teu mayun ka kiblat gitu. Nah, terus naon deui? Pardu-parduna salat. Apa tuh pardu-parduna salat? Sabaraha pardu nu wajib teh naon wae? Hiji salat subuh, kaduana salat katiluna, kaopatna kalima. Aya 5 waktosnya, tah kena apal. Lebat waktosnya apal kana padu-paduna salat. 7 ulah nekatkeun fardu kana sunat. Samodel ayeuna urang teh netepan lohor jolna hate teh ieu teh sunat da. Kitu nya na hate teh diyakinkeun teh sunat. Tah eta batal harita keneh nya. Jadi kedah aya dina hate teh ieu teh fardu. Soalna benten salat aya fardu, aya salat fardu, aya salat sunat. Ditangtukeunana kunaon? Ku hate nya. Orang ketika Allahu Akbar bari dina hate ngagerentos diberjalankeun ku urang usolli fardhu duhri arba'an rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah pamiti ama jantan imam lillahi ta'ala jantan makmum lillahi. Terus naon deui sarasana salat teh? Kedah ngajauhan pirang-pirang anu matang ngabatalkeun kana salat kitu nya. Jauhan ku urang kumaha lamun urang teh latah. Ayanya kajantenan di kobong rencangan teh latah nya. Eta mah sabana aya petasan salatna teh wah acak-acakan langsung. Nya janten rewas gitu. Uwihan deui kan nangis atawa kumaha nya nungguan repeh ieu. Da kumaha da ayeuna ka mana we nyariosna teh gitu pamitos rewas teh gitu nya. Tah eta batal. Tanapi nuju angin ngagelebugnya di luar teh misalna teh angin teh ngagelebug dah. Sehingga ora teh kabuka. Eta mah teh ngabatalkeun kana salat. Urang pelarian tempat anu teu aya angin ya, anu teu ageng angin. Sangkan sah salatna gitu. Tah kumaha cenah salajengna? Urang ayeuna salat hayang ditampi ku Gusti Allah. Sesahnya urang da namina kehusuan kedah dilatihnya. Minimal urang mah husu-husu dohir atunya, teh husu batin oge. Dina hartos kumaha? Tumanina kade nya. Model ayeuna tumanina teh janten calik saukuran subhanallah. Ulah gancang teuing nya. Aya Kanjeng Rasul mah sujudna teh salami urang maca 50 ayat nya. Hari urang mah sujudna sakumaha
Karena iya nya tas cengkat deui nya. Orang mah waregnya 3 kali oge asa panglamina we nya. Paling sakedik sakali nya sedeng nama 3 kali ari seseueun nama 11 kali nya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali nya. Meujeuhna ameuna hoyong pasunatan 11 kali mangga. Sakali babi mah bade ka uleman cenah bisi ka kantun nya. Sakali we kitu teu naon sah masahnya gitu. Nah, urang ayeuna non hoyong ditampi ibadah ku Gusti Allah. Hoyong ayeuna da ngarumaoskeun nya ari ibadah mah awon kitu nya. Kumaha atuh nya urang teh teu boleh kedah milari pangampura ti Gusti Allah. Kumaha carana? Urang kedah senantiasa belajar, senantiasa ngaos, senantiasa ayeuna ngadawamkeun anu parantos dipasihkeun ku guru-guru. Ayeuna misalna teh sarasana salat kudu hafal, rukun salat kudu hafal. Sabaraha rukun salat teh salat pinahna? 13. Aya nu 13, aya nu 17. Katalar teu? Di luar kepalanya aya dina buku. Nah, ya. Ayo cenah ya non wang hartosan Fatihah nya. Sasarengan orang ngahartosan Fatihah supados naon ketika orang natepan teh orang hafal atuh hartosna Fatihah nya. Gitu. Sok sasarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina setan anu dilaknat. Sok sareng. Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina setan anu dilaknat. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmanir Rahim anu poharanya ahna tur pohara asihna. Ar-Rahmanir Rahim anu poharanya ahna tur pohara asihna. Maliki yaumiddin anu ngarajaan dina poe kiamat. Anu kalewat wihan deui. Alhamdulillah kita acan. Sok wihan deui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina setan anu dilaknat. Mangga sarengan. Lindung abdi ka Gusti Allah tina setan anu dilaknat. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmanir Rahim anu poharanya ahna tur pohara asihna. Alhamdulillahi ari sadayana puji eta kagungan Gusti Allah. Alhamdulillahi ari sadayana puji eta kagungan Gusti Allah. Rabbil alamin anu ngarajaan sadaya alam. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahimnya. Ar-Rahman
anu ngarajaan dina poe kiamah. Maliki yaumiddin anu ngarajaan dina poe kiamah. Iyyaka na'budu ka Gusti wungkul abdi sadaya ibadah. Iyyaka na'budu ka Gusti wungkul abdi ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Sareng ka Gusti wungkul abdi sadaya nyuhungkeun pitulung. Sareng ka Gusti wungkul abdi sadaya nyuhunkeun pitulung. Ihdina mugi maparinan hidayah Gusti ka abdi sadaya. Ihdina Ka abdi sadaya siratal mustaqim kana agama anu ajak bener. Sok. Oh, siratal ladzina sekali deh. Kana jalana siratal ladzina siratal mustaqim heula. Nya siratal mustaqim kana ajaran agama anu ajeg bener. Sok. Kana agama anu ajeg bener. Siratal mustaqim terus kakara kana siratal ladina. Siratal ladina tegasna agamana jalmi-jalmi. Sok. siratal ladzina Tegasna agamana jalmi-jalmi. Hesenya kelah diseratnya. Oh, resep nu panjang cenah. Yosnya diajarnya. Yos. Nah, orang sadayana naon kedah hoyong pamit mah hoyong husu kedah terang hartosna. Kelah uang ditulisnya diserat ke dibagikeun hartosna. Sundana supados abi oge da teu diserat jadi abi kacanakan. Kacanak liar ya. Nah, kitu nya. Fatihahnya. Tah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim lian agamana lian anu dibenduan kabeh nya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sareng lian jalma-jalma anu salasar kabeh. Amin. Naon hartosna amin teh? Mugi nyubadanan Gusti kana doa abdi sadaya. Supados urang teh ketika urang maca hasil kana naon anu dibaca gitu. Apal hartosna. Jadi nyambung sareng hate urang gitu. Ulah ayeuna urang maca tapi henteu nyambung kana mana eta ge teu naon-naon nya sah. Cuman pami hoyong ngudag kana kahusuan wayahna orang kada sakedik-sakedik terang hartosna gitu. Intina mah eta maksudna mah gitu. Nah. Wajibu sareng wajib alaihi ka jalma naon ilmu ma nganyahukeunana perkara yaqau anu tumiba ieu perkara lahu ka eta jalma biqadri ma yuadi kalawan saukuran perkara anu nyumponan eta perkara al wajiba kana perkara anu wajib. Tah dina hartos lamun urang tumiba kana hiji perkara urang kedah apal heula ilmuna. Sareng misalna urang perkara eta teh asalna mah teu wajib, janten wajib. Naon sababna? Sabab eta perkara bisa nyampurnakeun kana perkara anu wajib. Contona urang ngangge mukena nya. Ngangge mukena hukumna asalna hukumna teh mubah. Kan ku sabab eta mukena dianggo nutupan kana perkara anu wajib nyata nutupan aurat. Sedangkan lamun salat teu sah salat lamun teh mah teu nutupan aurat. Sehingga kumaha
sehingga eta hukum mukena teh nu tadina mubah janten wajib. Nah kitu maksudna. Urang bade zakat kedah terang ilmuna nya. Misalna harta urang teh tos nyampe nya, nyampe kana ukuranana kana nisabna wayahna urang kedah ngaluarkeun. Terus pami urang bade munggah haji sami kedah aya heula ilmuna, kedah manasik heula gitu. Terus pami teh mah urang bade dagang sami wae nya. Bade dagang oge kedah terang ilmuna gitu. Wajib zakat teh sakumaha? Pami teh mah emas 20 miskol. Samiskolna teh 3,878 gram atanapi 4 gram nya. Terus dikalikan 20 kali 4 sabaraha? 80 gram bagi 1/4/10 jadi sabaraha? Jadi 2 gram ya. Tina 20 miskol teh urang ngaluarkeun 2 gram tina 80 gram. Pami perak lamun nisabna sakumaha nyaeta 200 dirham. Sadirhamna 3,71 gram kali 200 nya. Nya kinten opat we kali 2 dibulutkeun nya janten 800. Tah janten ieuna 20 gram nya pami perak. Dikaluarkeunana pami tos nisab kana 800 ya. Kana 800 gram. Nah, urang wayahna kedah apal. Naon sababna? Lamun urang teu apal kana ilmuna, urang bakal cilaka. Nah, urang teraskeun kana kitab salajengna nyaeta kitab Riyadul Badiah. Ayeuna nedaskeun hanca wa yahillu istimalu jami'il mawaini. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anada barakatihi wa sarahu fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari eta hiji pasal wa yahillu sareng halal naon istimalu jami'il mawaini makena kana pirang-pirang wawadahan atau hiroti anu suci bin kuli jinsin tina saban-saban jenis illa mawaina zahabi kajaba pirang-pirang wadah tina emas wal fiddati sareng perak fayahrumu maka haram naon istimaluha makena ieu wadah anu terbuat tina emas sareng perak digoiri daruratin barina anu tetep bari teu aya madarat. Maksudna kumaha? Halal orang nganggo wawadahan bade sendok, bade piring, bade gelas, bade garpu anu terbuat tina perkara anu suci nya. Min kulli jinsin bade tina plastik, bade tina beling, bade tina aluminium, bade tina besi nya. Tah, halal tenan naon nya. Kajabi illa mawaina zahabi wal fiddati. Kajabi wawadahan anu terbuat tina emas sareng perak nya. Misalna saking ku beunghar-beungharna nya teh dina gelas emas nya. Alim lamun teu tina gelas emas nya. Tanapi tuangna teh dina naon? Dina piring terbuat dari perak nya. Kampukur mah nuju zaman kerajaan, nuju jahiliyah nya. Para raja teh terbuat pamitemanon parabot-parabot teh terbuat tina emas, tina perak nya. Tah eta kumaha hukumna? Haram nya. Ari haram naon ari haram teh? Perkara anu diganjar bila mana di teu dipigawe teu diganjar disiksa bila mana tah bila mana ku urang dipigawe urang menang siksaan, bila mana ku urang ditinggalkeun menang pahala nya menang ganjaran. Tah eta haram. Haram hukumna ku urang ayeuna dilakonan nganggo wawadahan sapertos kitu nya. Eta teh haram, dosa hukumna. Kajabi pamiti mah darurat. Tah aya deui wadah nya. Misalna teh nuju bencana nya, nuju banjir, nuju pokona mah serba riweuh nya. Aya oge anu ngambang teh gelas tina terbuat tina emas nya. Teu naon-naon eta mah, misalna piring tina emas, aya nu paralit gitu nya. Misalna teh teu naon eta mah.
Wayah rumu sareng haram dan istimalul mutli makena barang anu disipuh bidihabin kalawan emas au fidatin tapi perak saminya barang anu disipuh oge anu disemprot misalnya teh disemprot ku emas nya tanapi ku perak lamun kumaha lamun seueur sipuhanana nya ari sakadik nya ulah we kitunya sakadik oge da eta menunjukkan non terlalu mewah ya sedangkan dari Kanjeng Rasul mah teu nyontohan sapertos kitu nya biasa we urang mah gitu. Nah waya juzu sareng meunang nu istimalul aniyati makena wawadahan al ma'mulati anu terbuat minadahabi wal fiddati ilam yajid gairaha lamun henteu mendak eta jalma kana salian ti wawadahan anu terbuat tina emas sareng perak tegasna mah teu aya deui kitu nya teu aya deui lamun aya mah teu kengeng kitu nya aya nu sanes mah misalna teh anu terbuat tina besi nya aluminium stainless nya bios eta mah entong nganggo anu terbuat tina emas perak. Teras kumaha eta jalmi pamita mah aya nu ngaburuhkeun misalna teh perusahaan tukang ngabuatan perhiasannya ngadambelan non parabot tina emas parabot tina perak gelas piring eta ngaburuhkeunana masihan buruhna haram nya haram masih teras anu narimana kumaha pegawaina narima buruhna haram nya haram jadi tekengeng gitu saur hukum Islam mah misalnya eta ya geuning di luar negeri anu misalnya teh HP dilapisi emas terus teh non sabun diperlukan emas asal liarnya terus teh segala rupa diperlukan emas eta mah da kafirnya orang benten sareng urang eta mah teh yang diturutan mobil saking kubeunghar-beungharna terlapis ku emas ya, sadayana ku emas da ulah aneh sabab naon ari dunia mah nyaeta naon ibaratna surga nya surga kanggo non kanggo jalma-jalma anu kafir sedangkan kanggo urang mah diri ibarat dunia teh penjaranya seueur aturan kieu teu kengeng kitu teu kengeng ieu haram ieu halal urang mah batasan-batasanana daging babi nya saurna mah raosna teh leuwih raos tibatan daging sapi nya tapi wallahu alam nya tapi da penyakit teu kengeng nya saur hukum Islam teu kengeng nuang daging babi daging bangkong lebih gurihnya daripada daging ayam tekengengnya aya nu pernah ngaraosan daging bangkong ulahnya kapungkur masuk aya cenanya obat kami obatna salagi aya nu halal mah nya bisa tos daging nasi daging monyet kosong hari eta mah jantan saur Islam mah salagi aya anu halal mah ulahnya anu halal we urang mah kitu nya ulah nganggo anu haram-haram sabab eta bakal nyumbat urang kete kumaha lamun tos nuang daging bangkong jadi haroream kana ibadah haroream nah nuang daging monyet jadi haroream kana ibadah naon sababna aya perkara anu haram anu nyelap dina awak urang kitu nya malahan mah para sahabat lamun teh mah aya urang kalihna nuang nya barang tuang di mana eta da budak can hidung teh nya eta mah duikeun ka dilogok deui sina utah budak teh hari urang mah keun we budak ti mana we ge nya rek barang emamna oge gitu aya kapungkur mah teu kitu para ulama nu Arabik mah ninggal murang kalih barang tuang naon teu apa sanes tuangeun anu di bumi ti mana eta di saha oh si urang teh jalmina teh ahli misalna teh tara ibadah kurang kana naon kurang aya kasabna kurang halal misalna teh naonnya teh halal bajing bajing teh nu kumaha luwak itu mah ada luwak deui eta ciri-cirina bertaring teu
Abi tak apal. Ari kieu atuh patokanana kieu lamun salagi aya nu halal payunkeun heula nu halal. Lamun misan urang mah nya nepi ka cucurut-cucurut. Demikian ke anak berit-beritnya asa garila. Jadi Allah ngadamel obatnya tina perkara nu sae nya kitulah. Sakirana geuleuh sakirana ieu mah kumaha da matak ngahalangan kana ibadah. Kami urang ayeuna sagala cara teuing dihalalkeun kena orang-orang keneh anu bakal ngaraoskeun akibatna gitu. Kan urang teh tujuanna teh naon? Bade sehat, bade teu damang. Urang kedah naon? Bade sehat, bade teu damang oge, urang tujuanna ibadah. Urang tujuanna hoyong ngaraos ibadah. Karaos ku abi nya Bu, nuju teu damang kamari 2 sasih nya. Telebet tuangeun, telebet nya ngajoprak tapi nah hate teh nikmat kitu nya ya Allah, kieu geuning nya teu damang teh. Diingin ka netepan oge nya. Netepan oge calik kitu teu tiasa tatih kitu nya. Saya teh naon? Nikmat ti Gusti Allah melalui teu damang. Seueur anu sehat tapi teu ngaraoskeun kana nikmat. Eta mah sakitna dihaja nya. Nya tapi kan teh enak. Tanya orang teh kieu seueur anu damang tapi teu ngaraoskeun kana nikmat nya. Seueur anu damang tapi teu tiasa ngaraoskeun kana nikmatna ti Gusti Allah. Leres teu? Cirina teu ngaraoskeun kana nikmat naon? Ngarasula we jeung ngarasula nya. Lieur we jeung lieur, bingung jeung bingung gitu nya. Beda jeung ayeuna anu teu damang tapi nikmat. Walaupun teu damang tapi na lisanna teh baseuh we ku dikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Asa dirasa-rasa mah asa nikmat kene keur teu damangnya. Ibadah teh ya di keur teu damang mah asa naon nya pikiran teh eling kitu nya. Nah ari keur sehat nya. Keur sehat mah beureulah nyebat istighfar hayang nyurucut ge hese. Ari keur teu damang mah aduh bener. Jadi kata damang mah nyebat istighfar teh telep geunah hate nya. Nepikeun ka hate teh. Meureun ieu teh dosa tina naon kitu nya. Kiparatina dosa. Sok raoskeun ku ibu nya. Lamun nuju teu damang beda jeung damang ketika maca istighfar teh telep geunah hate keur teu damang mah. Coba lamun keur damang da hare-hare we. Istighfar ka mana? Gitu. Dukanya eta mah abi. Ibu-ibu mah pasti harusunya. Gitu. Tah gitunya ternyata nikmat Allah teh sanes lewat kesehatan wae nya. Saseueur nama nikmat Allah teh janten tiasa karaosna teh ketika urang teu damang. Ketika kesehatan eta lewat nya. Angkat heula sakedap urang hari keur teu damang terus Allah masihan kanikmatan ibadah, masihan kanikmatan zikir kitu nya. Ka urang sadayana nyata urang merasakan begitu berhargana kesehatan teh ketika urang teu damang. Tapi keur urang damang mah balora nya. Balora urang ayeuna khusuk kana ibadah nya karaos ku abi mah kitu gitu nya. Duka ibu-ibu mah sami meureunnya kitu. Duka benten sami. Teras aya kene waktos faslun ari eta pasal al hayawanatu kulluha tanajasu wallahu a'lam. Panglajengkeun kana kitab ieu teh kitab Daratun Nasihin ya. Ya dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'atu sholihatu Bu, aya? Aya kene? Ayanya. Al-mar'atu sholihatu ari istri anu sholihah eta khairun langkung sae ieu istri anu sholihah min alfi rajulin tibatan 1000 pameget goiri sholihin anu henteu soleh.
hiji istri anu solehah. Ari solehah teh naon? Teu piomongan Allah, teu piomongan jal. Urang mah piomongan wae nya. Aya nu teu piomongan diomongkeun wae. Dasar. Da ieu mah maksudna maratu solihah teh saur agama nya sanes saur urang. Kitu saur agama. Nya eta kumaha saena bisa melebihi bisa ngabandingan 1000 pameget anu teu soleh babalatak nya anu teu soleh misalnya kana 1000na aya we hiji istri anu solehah nya bager eta istri teh kacaroge boka tetangga boka saha-saha nya bager natepan tara tinggaleun nya ngaos Quran kitu we jan kitu segana ayeuna naon nganyarikeun hate batur kitu nya malahan mamun penak di madu teh punten nabinya aya di Bandung mah ibu-ibu memeh ngantunkeun teh kitu nya sasalaman terus bari maca sholawat assalamualaikum cenah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hapunten abinya cenah kitu unggal penak sareng jami teh sahoreng teh sababaraha detik ti dinya teh nya sabaraha sasi ti dinya ngantunkeun kitu nya insyaallah husnul khatimah nya ciciren eta jalmi teh janten ahli surga kitu nya. Nah kitu detik-detik bade ngantunkeun teh bakal aya ciri-ciri kasayan gitu. Anu timbul urang hoyong Bu. Hoyong nanti ayeuna urang biasakeun beramal sae nya. Naon sababna? Fasadul intiha bi fasadil ibtida nya. Aya keterangan gitu dina kaidah. Fasadul intiha bi fasadil ibtida. Ari goreng tungtungna suatu perkara teh kusabab gorengna mimitina. Jadi urang kebiasaan urang kumaha lamun kebiasaan anak sae insyaallah nya bakal ujung-ujungna komo bade caketin kan ngantunkeun bakal aya dina kaayaan sae insyaallah. Komo deui urang sadayana aya dina naon? Aya dina pangaosan oge ngagaduhan hanca ngaos. Kabita teh Bu? Urang hayang husnul khotimah? Hayang. Ulah hayang ngungkul nya kedah aya ikhtiar. Kedah di samping urang ngadoa, di samping urang ayeuna berharap ka Gusti Allah, urang bari ayeuna berusaha memperbaiki diri. Kumaha mal ujug-ujug urang alusnya, mal ujug-ujug alus ku sarangan. Tapi kedah aya guru. Laulal murabbi nya ma'araftu rabbi. Lamun kaula naon teu aya guru, maka kaula moal apal ka pangeran gitu. Urang rek apal pangeran kumaha, urang teu ngagaduhan guru. Gitu. Mata kunaon jalanna teh aya deui urang bade nyaketkeun diri ka Gusti Allah, urang bade mengenal agama, bade mengenal Gusti Allah iwal teh euna urang ngagaduhan guru. Sareng guruna ge nu kumaha? Guruna ge teu sembarangan. Kedah guru anu sesuai sareng kriteria anu ngagaduhan ilmu anu barokah, anu manfaat, anu tiasa nungtun ka urang kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah. Seueur naon sababna? Seueur jalmi anu ngartos kana agama tos babalatak nya. Seueur jalmi anu ngartos anu paham kana ilmu agama tapi dina hatena teh aya Allah. Aya Bu? Naudzubillah min. Mudah-mudahan abi sing ditebihkeun, ogo ibu-ibu sadayana sing ditebihkeun nya. Soalna teu sakedik nya. Jalmi anu ibaratna apal tapi naon teu tiasa nyingkahan kana eta perkara. Mencek eta nama non atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun saur Gusti Allah dina Al-Qur'an ya. Atamuruna nasabil birri naha maraneh marentah temenan kana kahadean gitu bil birri kana kahadean wa tansawna anfusakum sareng poho aranjeun kabeh kana diri-diri aranjeun kabeh ongkona ka batur mapatahan ari sorangan teu bisa mapatahan kana diri tah anu berat mah eta mapatahan kana diri pribadi watang sauna anfusakum wa antum tatluna alkitab bari ari aranjeun kabeh eta maraca kana kitab maraca kana keterangan maraca kana Quran maraca kana hadis maraca kana qaul-qaul ulama ya eta kumaha saur Gusti Allah afala taqilun. Nah, teu mikir aranjeun kabeh. Ka batur mapatahan, ka sorangan poho tah kitu. Ya. Mata kabi pribadi sieun nya saleresna mah
daripada ceramah mendingan ngadangu. Mendingan ngadangukeun naos ngadangukeun Bu. Jujur ketika abi jantan santri raos katanya ngadangukeun guru-guru ngaos gitu. Ayeuna benten deui tugas nya. Terus benten deui tugas. Nah, diraos-raos dirasa-rasa ku pribadi nyalira raos keneh jantan Bustami. Jantan berat Bu, dakwah sapertos kieu teh. Ceramah sapertos kieu teh berat. Ketika ngampamatahan ka batur kudu bener kieu-kieu. Kadang sok ngenteng kana diri sorangan. Nah, emang sorangan geus bener kitu tah kitu. Nya beras eta mah nya abi pribadi gitu. Nah, urang sadayana mudah-mudahan ku berkahna pangaosan, ku berkahna ilmu-ilmu para alim ulama, buah anu araya keneh buah anu tos ngarantunkeun sing dipaparin urang sadayana husnul khotimah, sing dipaparin urang sadayana kemudahan urusan dunia, urusan akhirat. Oge mudah-mudahan urang sadayana sing dihampuntan ku Gusti Allah dina samudaya kalepatan. Da ngarumaoskeun ada jalmi mah seueur hilapna, seueur dosana, seueur lepatna nya leres bade anu ceramahna, bade nu ngaosna da dua-duana ge insyaallah sae nya. Sae duanana ge kitu. Nu ngaosna anu ngadangukeunana duanana ge aya dina ridho Allah, sing aya dina rahmat Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Kabitana kunaon ku ganjaran. Setiap ayeuna lauk cai anu aya di lautan, lauk cai anu aya di balong di mana segala rupanya nu aya di cai lauk cai. Pangmentakeun hampura pikeun jalma anu keur milarian ilmu, pikeun jalma anu keur nyebarkeun ilmu. Tah mudah-mudahan we urang sadayana sing dihampura ku Gusti Allah lewat tolabul ilmi da ari ngudag istighfarna urang mah jajauheun Bu. Urang mah istighfarna ge istighfareun keneh nya. Istighfar ari hate ka mana? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Datang ka mana nya? Banyak pengantas tasbih nate murag nya. Nya, ari patokanna teh hayong 100 nya, barulah 100 karek 10 ge tas murag. Minimal sadinten teh 100 kali nya istighfar teh. Nya paling seueurna nya taya batasna gitu. Salat tobat gitu. Seueurkeun netepan tobat. Insyaallah urang aya dina pangampura Gusti Allah. Da kulubni Adam khotoun sadayana jalmi Adam mah tukang melampah kana dosa nya. Wa khairu khotoin jeung ari pangsae-saena jalma anu tukang melampah kana dosa eta tawabun pirang-pirang jalma anu bertaubat. Aya deui urang mah jalanna iwati kudu tobat. Ari tobat teh naon? Balik ka Gusti Allah, eling ka Gusti Allah, geura eling iraha deui bisi kaburu dongkap maut. Geus aya ruh dina genggerongan mah urang mah bisa ditobat. Urang kala kumaha ge titinggalian teh geus lain geus beda deui alam. Ketika urang geus gegerlekan kaluhur ka handap nya, geus kaluhur ka handap sirah teh genggerongan kitu nya. Tah dirinya mah tos saep. Teu aya deui nya, tos telat. Nah lenti basa itu atuh keur sehat. Nah lenti basa itu atuh nya tobat teh diri engke-engke. Lang ke heula lah tobat mah kitu nya. Sakitulah urang mah. Ke heula lah tobat mah geus kolot. Kelah tobat mah geus rayot nya. Ese urang teh memeh rayot geus ieu manten nya. Naudzubillah min. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebet jalmi-jalmi anu sarae monggo Allah monggo Rasulullah. Wallahu a'lam. Sekapeun sakieu bae. Mudah-mudahan ageng alitna sing aya dina pangampura Gusti Allah dina samudaya kalepatanana musim kuring khususna ya. Ada hapunten kasadayana oge pamiti mah dina leresna mudah-mudahan sing aya dina kemanfaatan ya. Sing aya dina manfaat, sing aya dina barokah khususna kanggo sim kuring anu nyariosna. Umumna kanggo ibu-ibu sadayana anu ngarupingkeun sadayanana nya sadayan. Cakapeun sakieu bae mudah-mudahan berkahna ieu pangaosan anak cucu mantu urang sadayana, caroge urang sadayana, kulawargi urang sadayana nu tebihna nu caketna mudah-mudahan sing dipaparin kalancaran segarupi pamangsadana sing dihasilkeun ku Gusti Allah, sing dipaparinan kasehatan lahir oge batina. Oge mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala.
Oge nu teu daramang mudah-mudahan sing didamangkeun diangkat panyawatna sing disobarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal amin. Dengar dong heula. Salawat Allah nya akhiran ku salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وأشقني الظالمين بالظالمين sok sareng Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa akhzilni الظالمين بالظالمين Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulina ajmain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryakal agyar tahiba bil yasan sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa lil atar wa sabil akhyar adadan yamillahi wa ifdali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa waladina jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya minhum wal mutaqabbilin wa minhum akhirat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi la tadni fadlan wa anta khairul warithin. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana kullal umur umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma asim maqasidana, Allahumma asim maqasidana, Allahumma asim qasidana wa balik muradana bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala hadhihi hulikulli niyatin salihin al-Fatihah. Amin.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.